Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui masih dina surat Yusuf ayat ka 60 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyarios atawa ngadawuh saha Nabi Yakub ka putra-putrana. Lan arsilahu mua baka ngajurungkeun hu ka Bunyamin mua ngijinan dikirim babarengan ma'akum sartana anjeun kabeh. Jadi mua ngijinan baheula ge Yusuf tepi ka leungitna tepi ka ayeuna teu puguh di mana jalmina teu puguh di mana ayana. Jadi ayeuna ge trauma moal diidinan Bunyamin kudu babarengan jeung maneh ka Mesir sakitu jauhna. Hatta sehingga tu'tuni anjeun ngayakeun perjanjian mausikon kana eta mausikon perjanjian anu teguh. Minallahi kalayan nyebut nami ti Gusti Allah. Jadi sok nyen perjanjian kalayan sumpah demi Allah. La ta'tunani bihi jeung pasti ngadatangkeun bihi ka Bunyamin lamun anjeun janji heula. Ngan lamun ngalanggar janji illa ayyuhatta bikum kajaba anjeun bakal dikepung bikum ku musuh anjeun. Jadi sok janji heula bersumpah heula kakara rek diizinan berangkat ke Mesir sarta Bunyamin. Falamma mangka samangsa-mangsa atauhu ngadatangkeun musikohum perjanjian maranehanana putra-putra Yakub anu 10 urang. Qala ngadawuh Nabi Yakub Allahu jeung ari Gusti Allah ala di atas manakulu naon rupa anu ku urang diperjanjikeun ieu disumpahkeun ieu wakilun Allah anu janten wakil Allah anu maha nyaksikeun. Waqala jeung nyarios saha Nabi Yakub samangsa-mangsa rek beral init ka kota Mesir. Gancangna carios panginten tos sabaraha sasih tos waktosna perjanjian dongkap deui kana negara Mesir ka Raja Heksos. Bari pok nyarios kieu pesan ka putra-putrana anu bade berangkat anu 11 urang termasuk Bunyamin. Ya baniya, hei anaking anak-anak abah lamun ceuk urang mah. Engke lamun geus tepi ka Mesir, geus tepi ka kerajaan Heksos, la tadkhulu mim babi wahidin. Ulah asup anjeun tina pintu hiji, dina pintu sahiji. Jadi nu 11 urang teh ulah brul asup kana pintu hiji bisi dicuriga ku batur sabab loba kajahatan cenah kitu. Melang ngaran bapa kan jadi anak. Wadkhulu jeung kudu asup anjeun min abwabin tina pirang-pirang panto gerbang mutafarriqatin anu berbeda-beda anu lain-lain. Jadi lamun tiluan di ditu duaan di pintu gerbangna di istana eta teh ngajajar cenah kitu. Tong asup di pintu hiji sabab bisa jadi curiga ceuk Nabi Yakub ka putra-putrana. Wa ma ugni jeung henteu bakal nyukupkeun henteu bakal ngalepaskeun angkum ti anjeun kabeh minallahi tina takdir Allah min syai'in saeutik ogenan. Innil hukmu sanyana ari hukum ari katentuan illa lillahi eta teh anu gaduhna iwati Allah. Sanajan urang hayang kitu, urang hayang kieu, ari Allah geus ngodok jeung ngodarkeunana kedah kitu, urang mah teu bisa ngarobah saeutik ogenan maksudna kitu. Alaihi tawakkaltu ngan ka Allah wungkul tawakkaltu abdi bertawakal saatosna usaha tangtosna ge. Tawakal teh
saatosna usaha. Saatos namun mobil mah dikunci, saatosna dipareuman mesina pantona dikunci, mun ayeuna mah nama eta ngaranna tawakal. Lamun berangkat itu bari jeung teu dikunci, mun kuda mah teu ditalian, eta mah sanes tawakal ceroboh namina. Saterasna wa alaihi jengan kur ka Allah wungkul fal yatawakkalil bertawakalna jalma-jalma mutawakkiluna anu bertawakal. Jadi jalma-jalma anu tawakal mah sadayana oge sabada ikhtiar sabada usaha neme tawakal tu Allah. Teu kengeng langsung tawakal tanpa ikhtiar tanpa usaha. Margi lamun teu usaha jojo tawakal namina qadariyah. Tapi lamun usaha wungkul henteu tawakal namina jabariyah. Jadi kukituna urang mah kedah usaha sawatosna usaha neme tawakal ka Gusti Allah. Barakallahu li walakum. Mugi aya manfaatna dina dinten ieu dinten Senen kalayan mugi urang sadayana dipaparingan umur panjang bersehat tiasa petebang deui dina dinten enjing insyaallah dina ayat nu salajengna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.